Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube channel YouTube utamina channel Edmond Ginamara anu bade atrami siap-siap ngadongkeun dongeng Sunda nu digarap ku Simkuring Mang Dinamara. Mudah-mudahan wargi sadayana sarehatnya sehat jasmanina oge sehat rohanina wargi atau digambarkan rezekina dihabiskan balaina aya dina lindungan tanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara Simkuring siang kalian wengi. Wargi sadayana anu ngantos-ngantos carita Sunda tanapi dongeng Sunda dina judul Sikulupnya karangan Kiliksa dindani bagian nu ka-17 wargi. Hanca urang kanduna bagian ke-16 urang masih nyarioskeun sikulup sareng bilani si mana harita sikulup nyungkeun gayung tilasna ka wilani jigana rek dijamah damel tangkorak rek nyingseunna baok kitu tadi rarawisan jeung sabangsana da kumaha jeung naik carita wargi mangga we jeung ngadangkeun bae etang-etang landung pang beberahmana. Beman ya lares rek jawab ge Ujang mah heug atuh kumanya mak rek ngalehan eta gayung teh geus teu kapake Ujang geus bocor batokna. Syukur ku rek dipake lamun rek dipake lamun teu kapake ku emak mah eta gayung rek dijieun babagi ku uing mah sabelah rek dipulas ku apu sina bodas rek digambaran jiga tangkorak kitu tah. Heug gagangna rek darawisan tah kula mak bodas papan serem jiga riwa si kulup ari teh bari ngojengkang nyokot gayung anu ngagantung dina paku terus sarita dialak ilik bari dibulak-balik malah dicobaan sina unggek-unggekan kawas dalang ngigelkeun wayang teap. Kalakuan si kulup kitu teh diawaskeun bae nyatana ku indungna malapok bilani harita nyarita. Nanaonan eta teh Ujang gayung bat diigalkeun cik atuh ulah nalaktak ting heureuy teh nu umum jeung batur ngara teu pada ngomongkeun Ujang maka cida pisan nalaktakna teh geuning cek bilani bari giriwil nyait sangu tina seeng ari si kulup pok ngajawab bari ngareret mama atuh da bosen heureuy nurutan bae batur mah lamun jadi jalma mah kudu mau tekar mak segala rupa oge kudu dipikiran kudu dicobanya kudu dibuktikeun nya maknya ulangan ngandalkeun caritaan batur anu can pugu benerna taina oge kuring teh ari kabuktikeun yeuh hiji beja matahnya ceuk batur mah lamun anu paeh anyar sok beunang diparentah ku nu hirup ayeuna kabeneran aya nu maot eta nu maot rek diparentah ku uing sangkan ngaheureuyan si abah borangan tah riwa aki sahro rek dititah ngeusian ieu gayung anu saterusna mah rek sina ulin ka imah Mang Lebe jeung ka imah Baok cek si kulup bari seuri sarta ngagular-giler bener ngagular-gilir gayungna ulu-uluna aya kalakuan teh bet lahu tak tenjang ulah kikituan pamali eta teh matak doraka komo ngaheureuyan ka kolot mata kawalat mata kasiku matak teu mangfaat ulah diteruskeun eta ka hayang teh Jang neangan di kalak anak kaulinan nu sajena kawas aya di bae Ujang mah ulah Ujang ulah pisan eta teh cek bilani bari ngiplik harita ngageberan sangu bari ngakeul ari si kulup pok ngajawab deui moal atuh mah sok buru-buru tah geuskeun ngakeulna yeuh uing yang dahar mah lapar ieu tah snakolan kohkol capek cek si kulup barigap kana piring terus disodorkeun ka indungna atuh karubung indungna teh nyuk sangu kucuk ieu bro ditunda dina piring alayan teu loba dicatur deker si kulup teh dahar bani ngalimed pisan jadi padahal nganukur jeung uyah bari ngegelan cengek hiji-hiji beres dahar gaparita kana bedog leutik atuh leos kaluar terus kokoloyongan neangan asahan sanggis manggi gusrek ngasah mending gadelu kalakuanna teh beda jeung kalakuan Mang Itok waktu jumeneng keneh rengsek ngasah
Terus harita manehna teh asup ka imah kop kana gayung jeung apu teh leos indit ninggalkeun imahna. Atuh ka indungna mah teu nyarita da sieun teu diidinan. Ari maksudna rek ngajugjug ka kuburan Aki Sahro, lempangna maninggal gedik bari ngajingjing gayung. Sameme asup ka astana Koliwed mengkol ka handapeun tangkal mahoni, gek diuk dina akar, deker mulas gayung ku apu. Digambaran sabisa-bisa dirupakeun gambar tangkorak. Ari gagang na harita dibengkar ku Lamak Modas, sina rarawisan mani omyok-omyokan. Tetela si kulub terapikan. Rapekan maksana wargi. Ditempo sakareretan mah gayung teh jiga tangkorak hirup. Atuh rupana coreleng bodas jeung hideung. Sanggeus sagala beres terus dicobaan sina unggul-unggulkan. Tetela harita serem jeung pikasieun. Komo lamun bisa maju ku sorangan, jigana boro-boro budak dala kolot ge moal burung sieuneun. Atuh puguh harita si kulub mani bungaheun pok ngomong sorangan. Tetela jiga ieu lah. Lamun Mang Lebe jeung Bah Aok teh sieuneun teh abong lah. Tapi kumaha lamun Aki Sahro mungun dititah. Cilaka ieu hasil pagawean aing teh moal kaala gawena meureun. Tapi apira aku da loba jurig di astana mah. Sanajan Aki Sahro mungun gerek nitah jurig jarian. Lantaran cek anu ngaremong ge jurig jarian masuk daekan. Sabab manehna teh karesep na teh ngaheureun manusia. Sok geura dagoan Abah Mang Lebe lah. Ieu tangkorak bakal nganjang yeuh ka si Abah jeung ka si Mamang. Gitu cek si kulub bari sok eta gayung anu meunang ngararangkenan teh ditunda. Terus manehna mah singkil mageuhan papakeanana. Atuh bengker sirah dilaan terus dibelitkeun kana beuheungna. Maksudna mah ngarah teu tiris teuing manehna teh. Lantaran harita teh panon poe geus teu katempo deui, geus nyusup ka satu kangen gunung. Nganti ngareup wae poek. Tongeret oge jeung cisi reang di sarada. Malah koreak jeung manuk gagak oge mani ngelak balegere pisan. Hawar-hawar cunggungung aya sora anjing anu babaung, tapi si kulub mah teriuk-riuk, jongjon we uyak-uyak sorangan, bari ngadagoan sareupna. Tekung sendila harita teh, dur, hawar-hawar kadenge, sora anu badug di lembur. Oreng geus wanci magrib harita teh. Atunya si kulub teh seri sorangan, pok nyari telalaunan semu bunga. Geus nepi kana waktuna ayeuna mah ieu. Keun sia si Aki Sahro rek dititah ngaheureyan urang lemur. Ari pasaranana rek dipaok ku aing. Rek dijieun jejer useup ngarah bangenan. Ceuk si kulub bari leos indit gajugjug ka kuburan. Kalayan teu poho gayungna dibawa. Tapi teu dijingjing kawas tadi ayeuna mah. Harita ditangtungkeun di cekelan gagangna. Rawisna sing kelebet ka tebak angin atuh bugu we jadi hirup jigana teh. Sainditna si kulub kayan ngadadak jadi rame ku sora sasatuan leutik anu disarada. Malah kutuk bueuk heulang ruyuk jeung lok-lok oge sarua pada reang disarada. Atuh matak nambahan keung pikeun jalma anu ipis burih mah. Dega catur lilana si kulub teh geus nepi kana kuburan Aki Sahro. Datang-datang cerep gagang gayung teh dicecebkeun kana taneuh kuburan. Teu beda we jeung dalang lamun nancepkeun wayang dina gebog. Gek si kulub diuk terus ngarau taneuh kuburan. Bulus dihuapkeun kana jero gayung bari nyarita. Ki Sahro tah pindah kana gayung cicingna. Terus ulin ka lemur ulah cicing wae di dieu kesel. Heug tepungan Bah Aok, Mang Lebe, Mang Ucin nya, Mang Ahon jeung Mang Omeng. Malah lamun hayang mah unggahane lah ka imah unggal imah. Ngan ka imah indung uing ulah. Lantaran di dinya mah aya jimat bisi maneh kabeulem. Ceuk si kulub bari terus si gayung teh dicabut lalaunan. Terus diketrokeun kana tetengar kuburan bari nyarita deui. Aki Sahro, ulang ngajentul wae dina tutungul eueuh batur. Mending ulin ka lemur. Pek tumpakan ye gayungnya da geus sidarawisan ye ku Lamak Bodas jeung dipulas ku apu. Jung geura indit. Ceuk si kulub bari trok
trok tutunggul teh ditakol ku gayung 3 kali. Geus kitu terus eta gayung teh ditanggeuhkeun kana tutunggul, leos bae si kulup mah indit ngadeuketan kana urut pasaran. Sorosod nyabut awi sapasi, bari mundur sanggeus meunang gek diuk, serepet nyabut bedogna, deker nyeunan jejer aya kana 5 eta jejer teh. Sabot si kulup nyeunan jejer, hiu karita aya angin ngagelebug darik pisan. Sorona munggah ngaguruh lir hujan silantang, tapi mata heran. Tatangkalan mah anger we caricing, hiji ge taya nu oyag. Katambah-tambah cunggung aya sora anjing anu babaung. Kadengena maning ngalewung, ngawang-ngawang ka jemantara. Kayaan mata ketir jeung mata keung. Sedengkeun si kulup mah jongjon bae ngarautan awi keur nyieun jejer. Diukna nukangan kuburan. Renggit anu napu kana awakna teu dipalire, sora anjing babaung jeung sora angin nu ngaguruh teu didenge. Lantaran biasana ge tara aya anu mataksieun pikeun si kulup mah, ngadenge sora anjing teh lain sakali. Atuh ngadenge sora angin mindeng, jadi teu matak heran lamun si kulup daya kasieun. Malah pipikiranna geus kumalayang kalembur. Kumanehna geus kacipta bahaok jeung baturna, atuh pasti kana ngadegdeg sieunneun ku ririwa. Bari ngarautan awi pok si kulup ngomong sorangan. Aduh, pergi punten ieu. Ayo, ngaleuh teu lah sekedap nya lah. Wah, jigana hasil pagawean aing teh yeuh. Lantaran angin juri geus datang yeuh. Sorana ngaguruh di awang-awang, nurutkeun dongeng emak, lamun aya nu kitu tandana aya bangsa lelembut nu rek liar. Ayeuna mah tangtu yeuh, dalembutan Aki Sahro. Rek ulin ka lembur bari tumpak gayung. Aduh. Segema jigana aing teh ayeuna ieu. Ceuk si kulup bari terus ngajingkalan jejer anu geus anggeus. Ngajingkalanana bari diitung sajengkal pokna teh kieu. Purug cukul bangenan bengsal. Purug cukul bangenan bengsal. Lamun kabeneran dina bengsal, ninggangna bengsal, trek dipotong sajengkal supaya ninggang di purug atawa dina bangenan. Kitu jeung kitu wae pagawean si kulup teh nepi ka lilapisan. Nya sanggeus harita meunang 5 jejer, kakara si kulup cengkat, ret ngareret kana tutunggul, tetela si gayung teh geus eueuh. Atunya si kulup teh seuri sorangan, bari pok nyarita sorangan. Tetela ieu, si Aki teh nurut ieu. Buktina gayung aing geus indit, jiga nama ditumpakan ku Aki Sahro. Tapi sanajan numpakan lain Aki Sahro ge mangsa bodo pokona bagayung aing indit tempungan bahaok. Kitu ceuk si kulup bari gandeang lempang ngajugjug manehna kalembur. Manehna geus teu sabar hayang geura nyaksian bahaok anu diudag diriwa. Sajajalan gawenangan nyerengeh bae bari nyipta-nyipta kaributan di jero lembur. Wargi urang tunda heula lalampahan si kulup, ayeuna urang jaturkeun kaayaan di lembur. Sabubarna harita sarolat magrib wargi. Burdul ahli masjid marudu ka imahna kulawarga Aki Sahro cenah. Maksudna marek tahlilan sakumaha ilaharna adat di dinya tah. Maksud Mang Lebeh hayang buru-buru tahlil cenah ngarati peuting teuing bubarna. Sanggeus sareang ngariung pok Mang Lebeh nyarita ka Mang Ucin bari ngareret. Mang Ucin, ari bahaok ka mana ieu teh? Nyaan moal ngilu tahlilna teh, asa kacida teuing si Abah mah nya. Ceuk Mang Lebeh harita bari ngareret nempuan ka sakur nu ngariung. Tapi teh lah bahaok teu katempo. Nya duka teuing atuh palang siang nya si Abah teh moal ngilu tahlil ieu. Kumaha teu Mang Lebeh? Ngarek diantep bae atawa rek disusulan? Nya mending susulan Mang Ucin lah. Asa teu pararuguh lah ari teu ngariung mah. Sok miwarangan ka barudak Mang Ucin. Ceuk Mang Lebeh bari ngareret ka Mang Ucin
Aduh pok Mang Ucin harita ngajawab. Nya bener kudu disusulan tuman. Tapi moal ngagugu nih tah barudak mah kudu kukolot ya. Usahanya. Oh nya ku eta teh lah ku Mang Ahon. Cik Mang Hon kuring tulungan ya. Pang nyusulankeun si Abah. Kadieu kitu saur Mang Lebe. Nya omat ulah teu kairingkeun. Cek Mang Ucin bari neuteup ka Mang Ahon nu harita kabeneran geus aya di dinya. Mangga mangakeun tanggal waler lah. Bah aok matang tos kabantun ku abdi. Pami teu keresaheun mah urang ganong we. Jawab Mang Ahon harita bari nangtung terus turun kaburuan. Gedig indit ngajugjug ka imah Bah Aok. Ari Mang Lebe jeung anu ngariung harita der bae ngalobrol bari ngadagoan kadatangan Bah Aok. Pribumi pahibut nguruskeun dahareun keur nyuguhan anu tahlilan teh. Malah tatanggana ge loba nu mantuan ngayakeun dahareun kaya ning opak danginang cawu jeung sajabana. Wargi channel Mang Dina Mara dina YouTube masih ngadangkeun tang warginya danget ieu. Daripada nya urang ngalamun teu parogo nya wargi sadayana. Tangga wargi sadayana anu aya di Indonesia utamina mah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nya kapaliwetan Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian teras di Maluku, mapainya seueur pisan yang ada dongeng teh di Sulawesi, oge di Kalimantan nya, teras di Sumatera Utara, daerah Aceh, Medan nya, teras Sumatera daerah Jambi oge sepisan lah daerah Palembangnya Sumatera Selatan teh oge daerah Banten wargi serenanya Jakarta gitu tah Bogor lah anu di Pulau Jawa mah gitu tah sareng di tempat-tempat sanesna oge anu di luar negeri sapertos di Arab Saudi di Abu Dhabi nya terus di Riyadh nya terus deui oge di Korea nya Korea Selatan atau di Brunei wargi sadayana aya nu ngadangkeun nya terus deui di mana lah seueur di luar negeri wargi nu ngadangkeun ieu dongeng Sunda pepina seueur orang Sunda anu daramal di luar negeri pas kana YouTube aya dongeng ngaturkeun nuhun ke sadayana warginya ayeuna urang lajengkeun deui lah serius si kulup ieu nyata bagian anu ka-17. Kacaturkeun Mang Ahon telila oge geus nepi ka imah Bah Aok. Barang datang gancang ngetrokan pantro bari uruk salam. Punten Bah Aok aya di bumi. Mangga cali. Saha di luar? Jawab Bah Aok di jero imah. Abdi pun Ahon bah. Oh Mang Ahon. Sok jero mang. Naon ibu buritan yo. Cek Bah Aok bari berai muka panto. Karena cat Mang Ahon unggah. Gek diuk dina kursi, kitu di Bah Aok ge diuk nyang haripan Mang Ahon. Di bujeng engalna wae teh Abah abdi teh di jerungan ku Mang Lebe, dupi maksana sejang angkir ka Abah. Mugi kersa rurumpaheun linggih ka bumina Aki Sahro, diantos pisan ku Mang Lebe sareng kanca-kancana. Citu cek Mang Ahon bari neuteup ka Bah Aok nu keur colohok. Hate Bah Aok karita ngadadak sing saredet jiga nu boga dosa. Jantungna oge ratug tutunggulan nepikeun ka ngahuleng cajengjongan mah ku Mang Ahon diteuteub bari rada seuri leutik lantaran asa lucu nempo kalakuan Bah Aok. Malah telila oge Bah Aok teh ngajawab sorana rada ngageter pura-pura gering. Aduh wanjakal pisan di teh Mang Ahon. Abah teh lain teh hayang ngaluuhan ka ditu ya. Tapi Abah teh keur teu ngareunah awak ya. Jiga nama karugrag urutadina kolan kokol. Terus bak-bik digawe nyeun pasaran. Mangkaning Abah teh kakarajag-jag tas nyeri cangkeng. Takulantaran kitu Mang pangnyarioskeun ka Mang Lebe kitu deui ka kulawarga Ki Sahro. Abah teh moal tiasa neduna nu ngondang. Sanes kirang hormat gitu. Mung bae Abah teh nuju teraraos tah. Gitu Mang Ahon. Oh gitu Abah. Nanging kumaha atunya margi saur Mang Lebe teh satia-satiasa salira Abah teh kedah kabantun ku abdi bah. Tau pami Abah teu kersa
nya maksud teh teu kersa mah kumaha atunya sawios lah urang ganonge ku abdi lah abahnya bilaku tah margi da kumaha atuh peryogi pisan saurna teh sajabina ti kitu saurna teh acara tahlilan teh moal tiasa jalan saupami abah teu sumping ceuk Mang Ahon ngabohong anu dipalangsangkan Bah Aok teu bisa mere di alasan memang aya gunana caritaan Mang Ahon teh harita kene Bah Ahok ngahuleng benten Bah Aok ngahuleng jadi ka Ahok kulit terangna kaciri wani ngariut alisna kerung jiga nu bingung sanggeus dalida kakara Bah Aok nyarita aduh kumaha tuh mengakukan nandai kita Mang Ahon ngegandong mangga abah mangga pisan demi kepentingan balarea lah abdi marela lah ngorbankeun tanaga kanggo gandong abah pokona mah asal abah kersa nyumponan pangangkir Mang Lebe mangga abah lah gerang ngadeg lah urang ganong ku abdi jawab Mang Ahon bari jung nangtung terus nukang ka Bah Ahok nama tuh tapi kekedaguan sagedung abah rek bebijah heula jika patih goah ieu cek Bah Ahok benten bari ngaleos heula ka tukang telila geus datang deui sarta pok harita nyarita di ka Mang Ahon sok atuh abah gandong Mang Ahon tapi punten nya udah bongan si Mamang make sanggup dah kade abah ulah disebutkeun ku makinya ulah salempang bah abdi mah ikhlas ridho ngagandong abah sok dong asa-asa bah anggape lah udah tunggang lah cek Mang Ahon harita bari jeru turun kana golodog terus mikeun tonggongna ka Bah Ahok benten ka Bah Ahok wargi atuh gancang Bah Ahok teh nangklok dina tonggongna Mang Ahon rijidik Bah Ahok harita digandong ku Mang Ahon sukuna mani rambai kagugusur dina taneuh anjing anu kabeneran patepung mani rageg ngagogogan ka Bah Ahok anu digandong heuleut sawatara waktu Mang Ahon geus nepi ka buruan imah geus sahro malah sora nu ngobrol geus kadenge mani ngaguruh ari ngadenge loba jalma mah Bah Ahok timbul ka erana pok ngaharewos ka Mang Ahon geus nepi ka dieu we ngagandong teh Mang keun da geus deukeut ayeuna mah abah ge kaduga lah leumpang da geus nepi cik Bah Ahok bari nepakan tak Mang Ahon tapi Mang Ahon teu daek eureun terus bae leumpang malah kalak beuki gancang pok ngajawab berada tarik ari juragan kapamang atuh lungsur dieu mah urang sakantenan lah dugi kalembet supados sampean teu kotor kana taneuh cek Mang Ahon bari mengkek bisirieun leumpang digancangan suku Bah Ahok teh harita dicekel pageur pisan lantaran si abah bisir uncat lagi aduh era atuh abah teh meureun Mang rek dikamanakeun beungeut abah sok turun di dieu Mang Ahon aduh sang buru-buru deukeut manten ulah juragan bilih kotor sampean sajabi ti kitu hawatos bilih abah geubis sawios urang dugikeun lah kalebet bumi cek Mang Ahok bari giridig leumpang digancangan kalacat unggah kana golodog malah teu loba micieun waktu blus Bang Ahon teh ka jero imah bari ngagandong Bah Ahok anu abrug-abrugan hayang turun sanggeus aya di jero imah kakara Bah Ahok diecageun atuh ger sakurun araya di dinya harita sareuri mani ngaguruh ari Mang Ahon batu ribut seuri teh manehna mah teriuk-riuk nya kalah koloyong ka sisi gek dina urut tadi sedeng Bah Ahok sakedapan mah mani ngahulang bakat ku kasima gawena teh ngajanteng bae di tengah-tengah riungan ari nu seuri beuki mota Bah Ahok beuki geumpeur beungeutna bari reupgeun ke rai pias untuk kekerot atuh nahan amarah ambek era jeung wirang we ngagulung ngajadi hiji ngagolak dina dadakna nepikeun ka rasa sesek panon mureleng ka Mang Ahon anu harita geus diuk deui tapi Bah Ahok teu bisa majar kumaha lantaran teteh geus eleh wawesen ku Mang Ahon sanggeus sadalila anu seuri ngurangan malah prok Mang Lebe kaprok atuh jeup kaayaan di dinya teh jadi simpe sakur anu neuteup kabeh tamplok ka Bah Ahok
Ari Mang Lebe pok nyarita lelei pisan. Sumangga gera cali kabah, kirang sayo upami ngadeg bae di tengah-tengah riungan. Saja bitik itu kurang sopane bili disangka tumpeng. Cek Mang Lebe bari neuteub harita ka Bahaok. Kalian teu loba carita koloyong atuh Bahaok teh harita ngadeketan Mang Lebe. Kabeneran aya tempat rada leuweung. Atuh gek Bahaok diuk gigireun Mang Lebe. Geus kitu pok Mang Lebe nyarita deui. Bah, kunaon atuh Abah teh? Sumping ka dieu duikeun ka digagano. Na teu damang Abah teh napi teh atanapi lumpuh. Cobi sim kuring pasihan terang menawi kaleresan, sim kuring tiasa ngalandungan. Cik Mang Lebe bari ngareret ka Bahaok. Sameme ngajawab Bahaok nu sapeula beungeut. Terus ngarenghap narik napas panjang. Geus kitu kakara ngajawab, sorana rada ngaleper, da kasurungku nafsu ambek ka Mang Ahon. Mang Lebe, Abah teh henteu gering, henteu lumpuh deui. Tapi Abah teh munang sutan jeung Mang Ahon, ngan sameme sutan ngayakeun heula perjanjian. Sanu eleh kudu ngagandung, kabeneran nu eleh teh Mang Ahon tah. Jadi kapaksa Mang Ahon kudu ngagandung Abah ka dieu. Tuh geuning, manehna ngahuleung wae bari tungkul. Juga nama eraun eta teh peda eleh sutan. Cek Bahaok bari nunjuk ka Mang Ahon, sedengkeun Mang Ahon teu bugu rasa. Lantaran teh telas Abah teh ngabohong. Ya tapi jempe teu ngajawab. Oh, jadi kitunya. Na kawas budak wae make sutan sagala rek ini teh. Ari Abah ngasengkeun naon tadi teh? Na make kenging, Abah mere jempol. Ari Mang Ahon mere cingir, jadi Abah anu unggul. Anu matak Mang Ahon wayahna kudu ngagandung ka Abah ka dieu. Nati balik geuningan. Kuduna mah Abah anu ngagandung sabab Abah nu eleh. Apan jempol mah elehna ku cingir. Tapi nahabet anu eleh nu digandong, licik meureun Abah mah. Nah naon sababna? Piraku jempol eleh ku cingir. Apan jempol teh gajah, ari cingir sireum. Sedengkeun gajah teh eleh ku sireum. Jadi sakuduna mah anu eleh teh Abah lain Mang Ahon. Oh nya kajeun lah ari gajah eleh ku sireum mah. Da Abah mah teu ngadu gajah jeung sireum. Tapi ngadu jempol jeung cingir. Nya cingir anu elehna ge. Anu matak Abah anu digandong kitu tah Mang Lebe lah. Cek Bahaok mung eleh, atuh geus sadarea sareuli deui. Cikup kuring rek ditanyakeun ka Mang Ahon. Bener atawa henteu Mang Ahon? Na bener katerangan Bahaok teh henteu. Naon sababna si Abah dugi ka digagandong, cing? Kuring bejaan atuh. Cek Mang Lebe bari ngareret ka Mang Ahon, atuh pok Mang Ahon ngajawab. Wah, lepat sadeana ge Mang Lebe, si Abah mah digandong sote alimeun mapah. Eta cenah nuju nyari cangkeng, da kawitna mah anjeunna teh teu karasaheun angkat, nyari ganong ku abdi teh. Jawab Mang Ahon mani satarabasna. Anu bugu Bahaok mani keuleun, cung ngangkat peureum ka luhur ditujukeun ka Mang Ahon bari panonna bolotot. Atuh geus sararea harita sareri deui wargi. Ari Mang Ahon mah ukur nyerengeh bae bari malik neuteub ka Bahaok. Janempok aya nu gandeng kitu, gancang Mang Lebe misah. Geus gandeng. Lantaran urang teh datang ka dieu lain rek nyeun ributan. Tapi rek ngabeberah nu ditinggalkeun maot. Bari maca doa. Keur ngadoakeun anu mulang. Geus ulah. Ulah lo beuting sempal ka piguyon. Ayeuna mending urang ngamimitian we lah. Sangkan dibeuting teh bubarna. Cik eta baru puyan teh ka dieu keun teh Mang Omeng. Da geus biasa da urang mah kudu make nu kieu wae geuning. Cik Mang Lebe mari nunjuk kana baru puyan. Anu kabeneran aya dikit Mang Omeng. Atuh gancang ku Mang Omeng disodorkeun ka Mang Lebe. Jeup sararea jempe paledug Mang Lebe harita ngaduruk menyan. Asupna mani mulek hiji gadurukan. Nempo hasup menyan kitu, uriding bulu punduk Bahaok ngamimitian harudang. Sarta diukna ngadadak ngised ka deukeut Mang Lebe. Anu nyaksian dina kaayaan kitu manis sing karusek nahan piseurieun.
tapi tebisakan dalam sabab mang lebe geus ngamimitian ijab kabul. Maksud nama menta panyaksen ti para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang lebe ngamimitian muka suara atuh dijawab ku sararea jep jempe deui pok mang lebe neruskeun nya caritana. Para hadirin mewah para saderek sadayana. Sakumaha anu parantos kauning aku sadayana waktosna henteu kapan. Wargi sadayana rupina dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kiliksa bagian ke-17 wargi dicekapeun dugikeun ka dieu baeknya. Pamugi ieu carita Sunda tanapi dongeng Sunda tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh insyaallah wargi cariyos Si Kulup bagian anu ke-18. Enjing na waktu anu sami urang lajengkeun deui. Sim Goreng Mandina Mara ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana namun ulah hilapnya subscribe-na diantos pisan. Atur nuhun wargi sadayana wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.